biasa nama nganuhunkeun pisan kasadayana utamina ka men visual sareng fotograferna kamurang kali sadayana anu tos ngarojong katamu oge anu tos ngarojong pokona mah cing sarehat keluarga besar Galuh Pakuwon harapan mah cing sukses cing majeng langkung nganjer amin ya Allah ya robbal alamin Amin. well pokona mah Galuh Pakuwon tiada tara selain di dunia. Harapan saya dari sekolah sekolahnya lebih Dah. Oke. pesan-pesan buat hari ini ya sampailah ya kayak kayak oh my god banget gitu acara hari ini oh my god banget pokoknya sampai nyeri awak begini gitu harapannya sukses mantap ya udah begitu ya pokoknya begitu lah ya. Tetap semangat ya dan di masa muda kali ini jangan pernah mendekati gengsi. Terima kasih. Well. Kami sebagai orang tua wali di Galuh Pakuwon merasa bangga menempatkan anak kami di Padepokan Galuh Pakuwon. Semoga kedepannya Galuh Pakuwon semakin sukses, semakin jaya. Terima kasih. Amin. Oke. Reng-rengan sarehat sadayana kami murang kali mudah-mudahan sing biasa naon naik gitu teh supados terang karena filosofina pendapat itu tujuan nama hari harapan namanya paninten saling tujuan karena oyong agung payung butuh tiasa marubukeun anu sanes barangkali di dieu mah Mario karena kegagahan karena naon karena prestasi namun mudiarana supados tahu diri tahu malu tahu terima kasih tahu gaya nama di Padepokan mah dasar agungna panginten barangkali kapayuna supados langkung paos kumaha filosofina silat engke dirarapkeun sareng diri pribadi supados tahu kak supados salamat tujuan apa sih aya deui tujuan apa mu barangkali supados teu kata lain mawi di dieu saeuteung teh mah dina ibing penjasir teh maneh mah entong jurusna tai we kemana naon anu pilih ingin bisi rempah kekayaan mending ayeuna mah sungsi diri supaya tahu diri sakitu ti apa mah dinten harapan kapayuna mah atur nuhun sajabi atur nuhun ka kameramen parantos ngaliputi sadayana ti reng-rengan aturkeun rebu-rebu nuhun ya imala nama panginten naon teh aya tiap sakitu we ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.